Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singaparna kota Tasik Sukadana Parapatan sorana kurang tarik sigana kena redutan. Acakan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusiz zakiyah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puja hayu urang sanggakeun ka zat Allah azza wa jalla, puji didugikeun ka baginda Nabi anu sampurna ku akhlak anu terpuji, anu pinuh ku pangarti, nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin miwah tabiatna, oge sampailah pada kita selaku umatna. Mudah-mudahan kenging syafaatul udma di mantena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Syekhuna Al-Mukarram wal Mukarramahnya, pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda Riyadul Bayan wal Mantiq. Kersana ayah sinareng ibu anu kusim kuring dipika hormat, mudah-mudahan aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Kapara dewan guru sadaya, kapara alumni, kapara santrin wa santriatin anu sami hadir dina ieu tempat, anu kusim abdi dipika hormat, mudah-mudahan aya dina rahmat sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi amihim wa barakallahu fi rizqihim wa barakallahu fi tuli hayatihim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ku ngadegna sim abdi di dieu tempat, sim abdi sanes bade promosi diri, tapi kangge menguji diri pribadi anu sepi tina pangarti, sepat tina pangabisa. Ku ayeuna sim abdi ngadeg di ieu haplah teh, sim abdi semata-mata bade memeriahkan acara malam reuni anu ka limana. Kumargi sakitu sim abdi nuhunkeun dihapuntenna anu saagung-agungna bilih dina ieu acara aya anu kagirangan boh tina penampilan atanapi tina ucapan. Kumaha ibu bapak bade dihapunten? Hadirin rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu arfa'ul ibadah. Ari cicing teh eta pangluhur-luhurna ibadah. Ari anu namina ibadah teh ibu, bapak, araya teu. Caricing. Ari anu namina ibadah teh ibu, bapak, seertisan rupina. Salat eta termasuk kana ibadah. Zakat termasuk kana ibadah. Saum oge termasuk kana ibadah. Bahkan bu, pak, seri oge termasuk kana ibadah. Ngan pamiseserian bari tarik eta mah sanes ibadah. Bentenya ibu, bapak, seri sinareng seserian. Pamiseri mah matak ngajadikeun ibadah, pamiseserian bari tarik eta mah sanes ngajadikeun ibadah, tapi ngaaskeun kana manah. Tah malam ayeuna si ibu sinareng si bapak cicing di dieu
ieu hadir di majelis taklim nuntut ilmu eta oge termasuk kana ibadah. Alhamdulillah. Pokona mah ya Bu, Pak, kanggo jalmi anu beriman mah sadayana oge jadi ibadah. Asal hate urangna kedah ngagaduhan niat ikhlas lillahi ta'ala. Sakumaha dina lagu? Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Tah, jadi terus jelas bahwa kanggo jalmi anu beriman mah sadayana ge jadi ibadah. Ibu, araya tuh. Bapak, aya tuh. Anu dimaksud ku simkuring mah cicing pangluhur-luhurna ibadah teh nyaeta as-sukutu amma la yanfa'u fid dini wad dunya. Nyaeta diam jempe cicing tina perkara anu teu aya manfaatna dina agamana sareng dina dunyana. Ulah loba ngomong Pak, ari sakira-kira teu aya manfaatna mah bising kena matak jadi bahaya. Ulah loba ngagosip, ulah loba di ngomongkeun batur. Kira-kira di dieu sok loba ngagosip si ibu atau si bapak? Kumaha atawi sapertina omongan teh aya manfaatna saperti ngabejakeun hukum Allah, nita ngaji, nita salat, hukumaha atawi sapertina omongan teh aya manfaatna saperti ngabejakeun hukum Allah, nita ngaji, nita salat, nyara maksiat. Tah eta mah Bu, Pak, alus keneh ngomongna daripada cicingna. Hadirin rahimakumullah. Namunnya Bu, Pak, ari nyaur anu aya manfaatna masuk rada oge sesah. Beda jeung ngacaprak, ngagosip, ngomongkeun batur, teh eta mah digampangkeun. Ari nyaur anu aya manfaatna mah sok kalah kage era. Ari ngacaprak, ngagosip, ngomongkeun batur mah tegablek ka era. Deui nyaur anu aya manfaatna mah dipiwarang 10 menit oge asal lila, kalah gugulunuk, kalah kage kararesel gitulah. Ari ngacaprak, ngagosip, ngomongkeun baturna sajam 2 jam oge moal aya anggeusna. Tapi kahadenya Bu, Pak, ku ngagosip lami-lami teh matak ngajalikeun loba dosa. Sabab hadis Nabi nyarioskeun fa inna aksarul khotoya minal lisan. Maka saestuna ari lobana kasalahan teh nyaeta tina lisan. Pang loba-lobana dosa tina lisan, pang loba-lobana durhaka tina lisan, pang loba-lobana maksiat oge tina lisan. Dauhunnya Ibu, Bapak, teu loba dosa kumaha teu da sagala oge disaurkeun ku lisan. Sim abdi nyaur di payunan ibu sinareng bapak oge disaurkeun ku lisan. Mana cik perkara anu teu disaurkeun ku lisan? Da jarangnya Bu, Pak. Ningali si ibu geulis disaurkeun ku lisan. Deuh, si ibu meni geulis-geulis ting geuning. Si teteh meni geulis-geulis ting atuh geuning. Kermanya geulis.
terus bodas, terus bohong, terus di jantung badan di contohnya teh seperti kitanya. Terus ningali anu butut oge buka sami disorkeun kulisan seperti nate kan kieu. Ih, ni butut ning jalma teh karena detik nya bukan nya pendek hirup di seperti nate. Tuh nyabu Pak, jadi lisan teh anggota badan anu paling berbahaya. Pertanyaanna cek si Bapak teh, nah geuning lisan disebut anggota anu paling berbahaya? Jawabannya ya Pak, Bu. Sabab gara-gara lisan loba jalma anu nyeri hate, gara-gara lisan loba jalma anu musuhan, gara-gara lisan loba jalma anu parasea, jeung gara-gara lisan loba jalma anu hayang bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dibuka tina sateh teu aya obatna. Beda sareng badan. Ayeuna urang nyeri badan, panas tiris, obatna bisa ku paracetamol. Terus nate urang batuk, obatna bisa ku ambrokol. Tapi tina lisan mah teu aya obatna. Pantesan we aya katerangan yamutul fata min usratil lisan wa laisa yamutul fata min usratil rijlain. Paehna hiji jalma kusababiah ti soledat tina lisan, tapi teu mata paeh hiji jalma kusababiah ti soledat tina sampean dua. Bener teu Bu? Ibu? Teteh, aya teu? Makanya hayu urang sadaya jaga lisan urang sadaya supaya henteu ngaluarkeun kata-kata anu kotor, kata-kata anu matang nyeri hate. Batur insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Lisan teh kudu dijaga sabab naikna darajat manusia ku lisan, hinana darajat manusia oge ku lisan. Mengpeng keur aya keneh waktu, mengpeng masih keneh aya waktu, hayu urang sadaya jaga lisan urang sadaya supaya ngahasilkeun ganjaran. Bisi engke di akhirat mah nu ngomong teh lain lisan tapi anggota badan urang. Dawuhan Allah dina Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Anu hartosna dina poe ieu anu hadir nyaeta poe kiamah, Allah nutupan, Allah manci kana lisan manusia anu ngajadikeun kana naon anu dipigawe di dunia nyaeta leungeun jeung sukuna. Nu mawi Bu, Pak, hayu urang sadaya nu mawi Bu, Pak, urang sadaya kedah biasa ngaraksa lisan urang sadaya gunakeun kana hal-hal anu aya manfaat, jauhan tina anu taya manfaat, ambeh jadi ibadah insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Mungkin dicekapkeun sakieu bae, sakieu tiasana, sakieu mampuna, hapunten anu saageung-ageungna, bilih dina penyampaian aya anu teu kahartosna. Pami anu kahartos eta mah panginten ti Gusti Allah, pami lepana eta mah panginten tina kabodohan sim abdi. Khud masofa wa